Rapikeun wae aing mah sepatu leungit kenan. Penting mah aing pan tadi aya timang abing bayar hutang euy. Hah, lumayan. Hah? Imah duit ti aing tadi. Masuk. Aya duit baik di ka aing. Dasar imah milik aing. Hah? Ya duit euy. Lumayan euy. Duh. Imah duit palsu euy. Duit mainan. Caranya ya ieu supaya ieu bisa hasil ya yang jadi parang ya. Ieu kudu hasil tadi palsu ieu. Lah, sakit mau cekek. Ieu euy. Bentar. Mang. Keur naon, Mang? Keur kieu wae ya. Pada lieur bukan ge. Lieur kunaon? Tuh, aing mah keur butuh duit. Tuh duit. Oh, Ih, urang teh beneran ieu teh euy. Yang sepatu, yang poli boga teu kira-kirana. Heueuh pas pisan. Ya, Mana? ieu alus sepatuna ge. Berapa tahun yuk? Ieu mi jumo ieu teh. Kayaknya ya. Atuh, jangan yang kita pake. Harga. Jual seberapa? 100. Bakal sepatu turun 100 ah. Terus mun erek mah 60.000. Wah, beli rek. Kalau atuh lah ka jeung. Lah, untuk loba. Oh, sok pikiran segala. Oh, sok. Oh, nuhunnya. Oh, duit mah. Koho. Ah, 20. Oh, Siap. siap. Nuhunnya. Nuhun sok. Aduh, keur butuh teh aing. Ieu aya meuli manuk euy. Ah, ini lagi. Ini manuk. Mah? Nah, deui teh. Ya. Ayo nama jadi urang euy beli manuk ieu. Lah, kasih gua duit. Ayo nama boga. Di kamari kita tawar meuli hanteu na warung full. Aing geus bogoh. Dah, bogoh duit penting mah. Ya, kamari cenah harga 100.000 kurangan wae yo. Moal aing kudu lebihan, aing beda waktu nage. Iya, mah. Parah sih kenapa hampir aku ngurangan hargana. Wah, geus bae atuh yo. 60. Oh, 60. Heeh. Ori umur. Nuhun ya. Cing betangan di urangna. Ada gede, soalnya bukan duit. Tapi udah lumayan, euy. 20.000 jeung mayar ayo asa boga utang aing teh mah. Mudah-mudahan lagi teh ka dieu euy aing meuli kopi ge yeuh. Karese aya mah. Mang. Duh eta. Aduh, capek aing. Mau geus aya duit. Asa aya duit mah euy. Ngan atuh kabeh lah. Duh, atuh aing marangan ka dieu teh. Beneran aing ge. Ieu ge. Bakat ku yang bayar hutang ya. Tah kabeh we atuh isu aing butuh isu kurang bari minjem deui. Iya tah lah. Kalau aing butuh mah. Terus Yo tuh aing balik nanya. mal ditunda sepatu. Moal, atuh alus kieu we tunda. Butuh aing sebelah hewan. Lah embung. Aing dipake ku aing, heula ayeuna mah. Ya, ayo. Oh, ayo. Ampun, pentas sepatu sebelah hewan gembung. Sepatu meunang teh. Lu bayar aya hasil. Sepatu aing sepatu ieu nu aing sepatu mbak. Sepatu aing ngaran ieu. Sepatu aing ieu mah. Di mana? Di sepatu aing keur di poe. Pameuli ti Mang Ade tadi. Ah, teu nyawana naon aing. 60.000 moal. Aduh, Ka dieu teh mah sepatu aing. atuh kumaha ieu aing pameuli? Ah, sada itu aing mah tengah dilatih tengah panggil. Dia buat mun lagi ah. Bener ngobodoh ka aing. Ah, rapikeun wae aing mah sepatu leungit kenan. Penting mah aing pan tadi aya timang abing bayar hutang euy. Hah, lumayan. Hah? Imah duit ti aing tadi. Masuk. Aya duit baik di ka aing. Dasar imah milik aing. Apes ieu mah. Aduh. Awas deh. Aduh. Aduh. Enggak. Tuh naon? Kamu ngana naon kamu? Naon anu nyerina? Mang. Ningali atuh ieu teh geleh. Udah kuing di lumpak. Aduh, Mang, ampura, da salah budak amal da atuh diajar ka tengah jalan kieu atuh. Nah, emang ngerek ge anu kasih siang teuing ka dieu. Anu nyeri Neng. Anu nyeri. Oh, waduh wae. Aing ngerjakeun PR-na ini kumaha udah belum?
Aduh, pan Pak habis ketabrak motor jadi tuh bisa mikir Nah, ya. bisa mikir. Bang. Sok sia. Kumaha ieu budak kuing? Silakan sih. Padu wae. Kumaha tuh ieu Kang Abi? Gawean ieu seperna. Aduh, tah. Kudu anggeus pokona mah ieu budak urang karunya teu bisa mikir. Bisa mikir apa Wah, aku teh. amnesia. Dior, Yo Kang, tos dikerjakeun. lain kali mah mun Ya. erek lupa ulah kasih sih. On punten nya. Punten. Oh. Bisa mikir. Cik liatnya. Perna dikerjain tuh. Wah. Bener euy, Aku mah dikerjain. pintar kan ya. Ya. Besok-besok itu aja ya aku ditubruk aja lagi ya. Ai kamu Enak dari teteh. saya ngerjain PR nih. Non anu dirasa. Cager teu?